Ceng. Hai, di Garut aja. Ulin anjing. Ayeuna kami keur aya di Kabupaten Garut, di alun-alun Kota Garut, deket Masjid Agung. Berang-berang kieu mah jigana ngeunah neangan anu seger-seger. Hakiki pokoknya namanya, yuk genggerong memang geus garing. Di koro teh geus garing. Oh, teh tadi. Ieu geus dahar soto ahri anu ngeunah aja. Juara. Terus pemotoran lah sakedeung kan bieu kan. Sakedeung salat heula bieu heuh urang teh. Ibadah utamakeun. Salat nu Pilihan agama eta teh. Tah ayeuna sigana ngareunah lamun yang anu seger-seger heuh. Ayo gaskeun sih ieu mah, dahar mah. Tapi naon ya euy, kala urang neangan lah nya di sekitaran alun-alun. Sugan aya nginuman anu seger-seger. Boleh. Khas Garut. Boleh. Urang tangan. Siap. Ayo. Tong poho. Subscribe, like jeung di share, follow oke Instagramna @nyehnyo_ceng. Lamun teu di follow budug sia. Subscribe urang tuluy. Ceng, semanggih ya. Es goyobod. Seger jigana euy. Sekian lelempangan aing tadi panjang anjing ngulilingan alun-alun yang andahareun di alun-alun. Akhirnya orang manggih oge aya. Tapi teuing ya. Es goyobod juga si anjing hirupna tiis. Urang cobaan lah nya. Oh. Nah, orang sampeurkeun. Orang sudah es goyobod Ceng ya. Ada mah 2A. Es goyobod nungeunah daun alun. Geus pesanna? Atas. Pasnya. Mang, ngeusan. Tahu. Ijalan tuh sabaraha lami, Mang? Jadi atas 20. Ah, jualan es goyobod geus 20 tahun berarti paling legend ya di Garut. Yang marane anu rek ulin ke Bandung ataupun orang Garut sekitarna anu reknya es goyobod wajib ka dieu. Senior ya manusia jen mah cantang tuh anjing 20 tahun bawa karek kamari sore. Jadi guys apa resepnya sih Mang ieu mah? Es goyobod Pak Ude. Dagang es goyobodna geus 20 tahun geus legend ya. Geus semua gagal tina rasa mah nya, kesegaran mah nya. Stabil. Tempatna di jalan lain di jalan teh nya, jalan ada orang lain orang dieu nya. Tepatna pokona alun-alun lah. Alun-alun Garut hareupeun Masjid Agung. Nah, eta rasana ngeunak teu giung Ceng euy, amis. Amis napas. Nah. Baru 20 tahun dagang ieu Es goyobod teh teuingnya juga nama minuman khas Garut nya. nya memang. Soalnya di Tasik asa hese manggihan es goyobod teh. Di Tasik di Bandung aya di Bandung tapi Aya di jarang. Cuman di Tasik jarang, hampir eueuh nya. Wah. Jarang lah. Cingcau aya di Tasik mah. Di Garut loba nu dagang es ieu. Es non. Es goyobod Pak. Cuman di Garut anu paling legend teh cenah ieu. Makana urang tadi lila neangan heula leuleumpangan heula teh. Neangan anu panggeunahna tetanya ternyata di dieu urang manggih teh sia-sia aing heula leuleumpangannya. Haus Cik. langsung minum ieu anjing. Anjing. Haus ceuk. Jadi ya, anu karasa dina letah kumaha aya naon sensasina. Rasanya seger nu geus puguh mah nya. Kayak seger kedua amis teu giung amisna. Pas. Teu kaleuwihan nya. Heeh. Terus Terus tak aya si topping goyobod. na teh euy. Beda ieu mah. Aya asinan. Teh asin. Hah, sok cobaan. Teu naon na? Ciri khas sameureun nya. Cinu kalapa. Bisa. Cinu kalapa, aya roti. Nah, roti terus kalapa sakoteng. Ieu teh naonnya ager naonnya? Goyobod na eta Oh, teh. itu goyobod ngaranna teh. Nah. Jadi di Garut teh benar-benar dia ciri khasna anu paling legend teh es goyobod Pak Ude. Nah,
namun rasa orang can apal di mana can apal sabaraha ini Hargana. awewe goblok geulis Harga nama genep ribuan murad. Tuh, saya bilang. oh harganya gede ribuan ceng tempatnya kaki 5 tapi rasanya segar hakiki lah nah Asli. Kusabab ieu meureunnya nanti jarang manggih goyobot di Tasik jadi asa kumaha asa nu anyar beda gitu nya. itu orang teh Gurih na tinu kalapana. Kenyal-kenyalna tina goyobot. campurannya es goyobot teh ternyata nya Jadi mun urang mah es campur meureunnya goyobot nya. tapi nah jelema peribahasa mun meunangkeun awewe cenah nying sia tiis ka es goyobot anjing geus nyarah we es goyobot juga naonnya Oh, nya padahal ngeunah lain tiisnya. ngeunah seger camkeun heeh es goyobot Pak Ude deket alun-alun Kota Garut tuh yang belum kali buat Mareuli ya nya. oh ngali oh belum ngali Kabalat nyehnyo anu di Kabupaten Garut bisi aya informasi rekomendasi dahareun deui anu ngeunah atau nginuman benar boleh Komen, di DM atau di komentar boleh lah bejaan. Insyaallah lah kami datang. tapi kami bakal ngagubris lamun maneh bener ngasubscribe aja follow nya lamun maneh saukur ngakomentar mau didangu Subscribe heula bukan? pokoknya subscribe heula jeung follow Jadi ternyata Garut teh selain terkenal ku mojang-mojang anu garelis, tapi dahareun jeung inuman lagi ngareunah. Bener teh? Garelis ya mojang-mojang Garut? yes bunga kita terjadi ya Iya teh. Orang pernah sih sekali ka dieu. Jadi itu kedua kali. oh Malah pertama jeung baturan ka dieu jeung Suwaiweng. oh nyobaan ieu teh Tengah aja ka dieu. Rek teh ngeunah. terus tapi bieu urang memang tanya-tanya memang dititahana ka dieu nya Ka dieu nya Kampung rekomendasi. masyarakat dia ge bieu terus yang di Paude karena meureun apa dagang Terus 20 ternyata tahun, 20 tahun senior ceng jadi geus benar-benar memahami situasina ngaladanganna juga kumaha menu resepna geus apalnya nya tapi sarua wae lah Ada aya tempat bahan malah sisi jalan. nah itu biasa wae Cuman kan cuman kesegeran sih nu diutamakeun mah es goyobot mah jadi kan segerna cok aya es goyobot nu dagang tapi henteu tiis ngomong di tiis, esan tapi teu tiis jadi karena naon teu loba esna ieu mah kan anjing namrunya esnanya. teu kolet yang bahan Oke ceng. Tah sakitu wae nya. Ieu pokona mah es goyobot ieu teh rekomen lah yang marane anu resep samodel es campur gitu. Geus sakitu lah enanya video ti kami. Oke panggih deui di video episode selanjutnya. Terusnya pantengin terus subscribe.